jadi tiba heula orang sekarang itu teh jadi kuari ditalutur kendai make kayu make batu malah buatan Jepang mah eta teh tina batu aya implik-implik artinya lamun dipake ieu terapi untuk anu dibeli ku Kifudoli dipake pajar aya hikmahan ngagalak saeutik itu kunaon buatan Jepang buatan Korea kalung diparake ku bupati ku pejabat-pejabat boy bisaan Yahudi mah dek ngahudangkeun deui nu baraheula nanaonan teh kikituan teh ulah urang mah mun aya kalung-kalung terapi kitu cukup waya itrati wa bial ibadamu takidi minum musarami. Bismillahirrahmanirrahim. Tahlilul lafzi tawiki laiki kuudaran kang bangsa lafat Imratun hiya asma fa imrai kunyi Siti Asmana binti Yazid ang putra wadon Ki Yazid ibni Sakan al-Ansariyah ang putra ng Kisakan kang bangsa Ansar wa lan utawa Asma ammatu Mu'adz iku bibi niki Mu'adz na ibni Jabal kang putra lanang Ki Jabal utilat deden pakain Asma yaumul Yarmuk ing dalam dina perang Yarmuk saat meron itu sana kang tetap saking Rum biamu di Fustotia kalawan sasaka kemah Yarmuk wan ngariwayatkeun saking Asma sapagi Syahrul ibn Husaid Kisahar kang betalang Ki Husab wa Mujahid lain Ki Mujahid wa Mahmud dan Ki Mahmud ibn Amrin kang betalang Ki Amrin Nagaurin lan liyane Syahar Mujahid Mahmud batur ma perang sampaikan katerbunuh ngabelaan agama nyawa dipakai taruhanan urang mah pakai taruhan teh yang berkat tapi lumayan sakitu daripada Hasim teh berkat deres aya mah berkatna ieu mah tujuan berkat kudu ngaberkatan pamustungan teh kiai meskatan siaran yaiku gilang rara min wahabin yang betul saking mas walasuan da salat tahiyatun maskah ikut tasnya helapan masakatun wahia nanti masakah siaran iku gilang min jildis al-hafat al-bahriyah iku gilang kang betul saking kulit sakeh kuya kang bangsa laut kulit kuya laut diletik-letik dibolongan aju dipakai kade bari ditaruturkeun bari itu Habibnya marah ke Habib pakai gelang ya rada turunan Firaun setik pakai gelang min ajin ada saking gading gajah diletik-letik diboleh-boleh dibolongan dipakai gelang pakai kongkorong min kurunil awal atau saking pirang-pirang tanduk pirang-pirang dombalung jadi tiba heula orang sekarang itu teh jadi kuari ditaluturkeun deui make kayu make batu malah buatan Jepang mah eta teh tina batu aya implik-implik artinya lamun dipake ieu terapi untuk anu dibeli ku Kifudoli dipake pajar aya hikmahan ngagalak saeutik itu kunaon buatan Jepang buatan Korea
kalung diparake ku bupati ku pejabat-pejabat bisaan Yahudi mah dek ngahudangkeun deui nu baraheula nanaonan teh kikituan teh ulah urang mah mun aya kalung-kalung terapi-terapi kitu cukup ku ayat kursi bae ulah mah kaos karar itu nanaonan anjing lain babi lain nanaonan make sagala nu kaos karar itu aduh cak Habib deh makan teh ya ya Allah ya Rabbi nu jadi agena mantak pak kiai nu jadi agena teu kudu caritakeunna di Jakarta di Tangerang agen-agenna teh itu teh kiai-kiai teh dibaca teh jadi lebih cenderung karena kesehatan buatan Yahudi tapi dampakna sareurinya na diudangkeun deui teh urusan kakafiran kayahudian kajahilan urang teu membaca ke arah eta lantaran urang geus cenderung kana kesehatan jangan make kalung wae modar bae modar nya geus sarua bae jeung dacan kajahoan ku urang positifna tapi negatifna mah geus jelas kiai make kongkorong ustad make kongkorong ceramah ke kampung malah dagang kipu dulu jeung mun teu dititeureun mah terus bae dagang eta ampun teu bare rezeki Jakarta ieu nanaonan asal aya diterima didagangkeun capek urang noelan nyana terus-terusan ngaran-ngaran hirup di loba jelema di lingkung ku manusia akhirna nu ditingali keuntungan jadi tingali dampak haram-haramna aya suruka aya frahuka ana tangabungakeun bisawrukallah ilbusukallah tegese tegese ngangguan ka insya Allah engke bakal ngangguan ka insya Allah wa mal kiamah inggalan dina kiamah suara gelang roro engke bakalna ku Gusti Allah digelangan di akhirat alhamdulillah orang minarin tina neraka badalan minhuma digegentan saking karone siwaran biadanya ada zakatihima kena orang nekani kena orang dan tekani zakate karone siwar masyaallah waqatuna khalat seketempat pemran siwaran yang bilang rara waqatuna langgarakan yang meralang karena suara lin Nabi kabaikan jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qarat lan wajaba imrahuma lillah wa rasul bahwa karena suara kebetul kepada Allah dan Rasulullah narurut awe baheula mah eta teh bakal digantian ku neraka neng kos kitu teh lamun teh kaluarkeun zakat nama harita kene lantaran kabayang neraka seuneu panas dibukaan punyana dibikeun ka gangjeng Nabi masyaallah kuari jalamun Kipudoli ceramah neng eta teh neraka dibikeun ka Kipudoli ku Kipudolina dipake meuli ban mobil eta doang teh nu beres kos kitu teh kamaja purung beres teh pake meuli ban mobil mun ku Haji Pendi pake meuli karung kamaja piri riwayat Abu Daud barang yang tegalan main dalam riwayat Abu Daud ini hayat hadis ing dalamnya hayat hadis Abu Daud bahan yang bahabin jam wabahin iku jangan lapan Allah asluhu talabah utara wabahan naun iku saharnya min hulil fiddah saking bapak saking perak sunia bizalik denarani wabah balik kalawan mangkono denarani ya hulil fiddah bizalik kalawan mangkono wabah diuduhi kena pertelannya hulul wadah udil fiddah wa qadis milalan tanang danang yudu fil hadis dalam hadis lilladhi sunna min al-zahab kabaikan dan gawa-gawa lagi saking emas kuarima dipakekeun dina hadis anu dijieun tina emas akan zunwa natahi kesimpangan huwa zahab ayat di qaulihi ta'ala maka badi akan zunwa inda lembawan Allah Ta'ala
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Allah alam bimaradilan nogakan pada nyimpannya lanya kabain mas lantarak dan orang yang napagakan ya lanya kabain zahabudah fisabilillah malah ngagungkeun agama Allah fabashirhum maka ngabubung asira Muhammad hubingal ladzina bi'adzabin ba'adzabin alim kalawan siksa kang lara wa asulkan zal malul madfun fil ardh dan terasanakan ku harta kang den simpan dalam bumi. Iza ataiti zakatah ay adaiti tegese tatkala nekani sira mawajib balik ing barang kang wajib mangata sisan zakat saking zakat. Iku hadis ai kilai ku piji hadis. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان قد التمس lan ana kalakuan ikut teman-teman ngupri mina saking isun sadawa ba'dutullah apa setengah pirang-pirang santri najma'alahu yanta narangkum insun sadaya lahu kadul ba'dutullah nuskhatan ing nuskhah min walika kang saking mangkono ulama ul khas awakal jina nguputi ing kasugihan ajamana maka ngumpulkan insun sadaya maka ngarangkum insun sadaya lahu kada ba'dutullah hadal ijazah ing ikilaiki ijaz ing ikilaiki kitab kang ringkes ala wikin muradi ing atase metuki ingkang den karepaken dening ba'dutullah liyakuna lahu alighairihi wafian syafian darapan yantaan hadal ijaz lahu kada ba'dutullah lan kada luan ba'dutullah iku kang nohoni tungkang ngawaras peningati wasamatuhu lan ngarani sumhing hadal ijaz ya anna muallaf kitab muallaf sirrul asrar fima yahtaju ilaihi al-abrar in kitab sirrul asrar fima yahtaju ilaihi al-abrar manane memeh dijian ngaran rahasia saking pirang-pirang rahasia bagi segala rahasia yang barang-barang kang butuh kadema sopo pirang-pirang kang becik li anna zakarna fi nasatuhuna insum sadawa kunutur insum sadawatihi inggal mahadal ijaz ma yutlab ing barang kang dan supriyan magaliban ing dalam galibe isyariati wa tariqati wal haqiqati ing dalam mertalakan syariat lan tariqah lan hakikat waja'alna mustamilan ala muqaddamatin wa riba'atin wa 20 faslan lama madakan sumhu ing hadal ijaz ing kang alam ko ing atas muqaddamah suji lan papat lan 20 fasal bi'adadi hurufi kalimatin la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalawan sabing bilangan pirang-pirang huruf kalimah la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa adadi saatil lail wan nahar lan sabing bilangan sakehjam dalam mengilan awan wa amal muqaddamat wa kana jeung aya kalakuan santri masal kalakuan meges nyaho anu mondok manyaho anu teu poho ngan rata-rata poho
jadi domir sya'an ma mufassarun bima ba'dah eta domir sya'an ma ditafsiran kuno sabadana maksud domir sya'an teh ieu qadil tamasa minna ba'dut tulab jelas nyata yakin parantos nyuhunkeun kasim kuring saur Tuan Syekh sebahagian para santri-santri nu kuari di Indonesia geus diayakeun hari santri alhamdulillah engke aya libur padahal santri mah enggak libur bae kumanyana bae santri sebab santri mah makhluk planet kumanyana bae dek ngaji dek henteu kumanyana datang di imah saminggu kakarak bebe jaga kiaina atuh kumanyana bae datang teu absen dek hadir dek henteu ngaji sugan disebutan janu hadir janu henteu sabodo aju kiai na ge sabodo wae ka santri mah tulis kitu bae sebab pada wali Allah tinggal cek nu lain santri sial amat emang sial sia mah jatuh na nyawa wali atau santri wali keur di pondok mah balik cabut deui kawalianana atau kos gitu nyuhunkeun kasim kuring sawareh para santri aya pamundut supados sim kuring teh ngadamel hiji nuskhoh pikeun aranjeunna tentang ulama-ulama khos tentang khos ti ibadah di hamba-hamba Allah anu dipilih ku Gusti Allah pikeun ngajadikeun tetengger agama Allah cacak para khawas di alam dunia hese tetengger agama cacak wali Allah hese jang tetengger agama ieu ngaku bener itu ngaku bener sedangkan bener mah hiji mantap di noson siah dijelaskeun kabeh ngaku bener sedangkan bener mah hiji wayana sakitu dijieunkeun qaidah maka dina urusan khos gesami ieu kieu ngaku bener dalil boga sanajan aya di Golkar ieu kieu ngaku bener dalil aya sanajan aya di Petilu ieu kieu ngaku bener dalil ambalaya sanajan aya di MUI kabeh ngaku bener ribut perebut bener sedengkeun bener ngan hiji keun urusan pikir mata mah emang parantina pacekcok teh satungtung dunia aya manusia leuwih ti hiji pasti cekcok kajian kumaha ge boro-boro eta deui urusan dalil cacak kurang hirup dina tangga jeung pamajikan sakapeng waktu mah cekcok antak aya jelema deuk kawin teh jadi salantaran beda keyakinan terjadi kawin Dad Aisyah kain kan bebeja bahasa kamari ieu mah erek kawin kos ya terjadi beda keyakinan ai ih pancak sia cenah eta saagama sauyunan sanahbatul ulama kok beda keyakinan mal bisa dipaksakan lantaran beda keyakinan emang Muhammadiyah lain Persib lain khuruf lain apakah memang manehanana karena dosen lain eta
Naon tuh beda keyakinan anak pan pada ahli sunnah wal jamaah. Kok bisa beda keyakinan? Ku aing barang ditegeskeun keyakinanna beda. Naon? Aing ngayakinkeun bahwa aing kasep, aing prak nyana ngayakinkeun aing jore. Sial. Antak beda keyakinan terjadi aing kawin. Nomor kedua aing boga keyakinan aing teh sugih. Aing prak nyana boga keyakinan aing teh susah, mantak terjadi. Aing kitu ona. Teu bisa dipaksakeun teman tuh pas kitu. Beda keyakinan sudah teh keyakinan ahli sunnah lain. Orenganan keukeuh bebenana nyebut jore ka nyana. Atuh pan teman tuh bisa dipaksakeun. Barang ngaca emang beungeut perangnya nama itu. Tah ieu saimah tangga cekcok. Komo pikir. Geus atuh wajar-wajar wae cek Imam Ghazali. Dan nu moal dicekcokkeun mah ma'rifatullah wa rasul. Sadunya jelema ketika makrifat moal cekcok. Sebab geus murni 100% hubbullah wa hubbur rasulillah. Moal cekcok tawang aja guguman. Urang Indonesia jeung urang Turki pada marifat moal cekcok. Urang Indonesia jeung urang Misra amis di jero. Pada marifat moal cekcok. Urang Indonesia jeung urang Jepang pada marifat moal cekcok. Urang Indonesia jeung urang Yaman, urang Arab, Amerika sekalipun moal cekcok. Moal dipacekcokkeun marifat akur. Nyaritakeun Allah hiji. Nyaritakeun pembawa amanah Kangjeng Rasul. Ketika nyaritakeun tentang Allah Ahad. Ketika nyaritakeun rasa akur. Nyaritakeun ilmu bapa cekcok. Ketika nyaritakeun rasa moal dipacekcok. Ma'rifatullah moal cekcok. Ngahiji wali Allah. Nu dipacekcokkeun kunaon memang kiai jeung kiai ribut. Pikir nu dipacekcokkeun teh pibeteungeun. Kiai jeung kiai kunaon cekcok pantas bab ieu bagol karya patilu. Perebut keagungan. Kunaon kiai jeung kiai cekcok beda aliran, ieu salaf ieu modern. Salaf mah ge teu lillah, modernna teu lillah. Lamun cicing di modern, cicing di salaf, ma'rifatullah moal cekcok. Modern bae teh mah urusan kemajuan, salaf bae teh mah urusan ittiba. Pada ma'rifatullah teu dimasalahkeun salaf jeung modern mah. Moal nu dimasalahkeun ku ari cekcok di modern jeung di modern ge persaingan dunia fikih zahir pacekcok ajeun ku kumaha ge deui lamun lain urusan ma'rifat pacekcok bae suuzon sim kuring dipiwara ngarangkung ngadamel kitab nyaritakeun tentang khawas hamba-hamba Allah anu ngajadikeun kacukupan dina kahayang marenahanana kifayatul gina supaya ulah neangan kitab nu sejen deui ketika nyaritakeun tentang khas cukup dina kitab ieu kifayatul gina bagi penutup ilmu nu hayang nyahokeun tentang khas wali-wali Allah geus teu kudu neangan kitab nu sejen deui cukup bae ieu nuskotan min dzalik kifayatul gina nyuhunkeun abdi supaya ulah pabeuli teuing abeh ketika dibaca eta wali ketika dibaca eta lain ketika dibaca eta wali ketika dibaca eta lain teu kudu neangan di kitab-kitab sejen nyuhunkeun coba abdi teh dipundut ku sababaraha santri nu mana santrina apa nu potongan kararieu ulai ai ieu nu aya santri naon nah ieu mah semi aduh nu kieu mah geus malah lain santri bajingan santri banyak santri boga HP atuh aya nu hayang ke khawas moal boga HP
Munya santri pabelit hayang ganti mobil. Moal nyaritakeun hoas atau kos kitu mah. Beres sama nu kos kitu SMS-an jeung urang Karawang. Jahe. Munya hoas kos kieu. Aduh, masyaallah. Ieu mah santri geus santri ulung ieu mah. Wow. Anu kitab Alfiah Jamul Jawame di kumis. Samsia di bulu bitis. Santri jadi. Aduh geus teu butuhkeun buca baca jeung urayan-urayan dina kitab tama ilmu lah nu kos kitu ieu. Ieu mah hayang ge karasa mun zikir karasa mun salat karasa nikmat mun maca Quran karasa nikmat. Nah, hayang nyaritakeun tentang khawas anu cukup kifayatul jinna. Puas kahayang para santri tentang nyaritakeun tentang ilmu khawas. Kudu teangan ku tutang ka teteng ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta pamundut teh dipikir-pikir ku si Mabdi cek tuan saya butuh oge emang ieu besingkeun nu lain wali ngaku wali nu lain khawas ngaku khawas besingke padu jubah doang ngajung dianggap wali besi padu tasbih doang diputer-puter ngaku wali lain usum wiridan ge tasbih tadi cecekel bae aya ku ari jelema ge nah besi udang-udang dipake besi ieu disebut khawas teh aduh cek tuan saya lamun teu dirangkum teu dijieun kitab asal ke jelema cilaka asal nu make jubah ieu wali asal anu udang-udang sagede ban Vespa ya wali asal aya nu tasbihna gede bae di bohong aya di leungeun aya jualan tasbih boh ieu wali nah besi sasar jelema penting oge cek tuan saya pamenta para santri teh kusim kuring dikabul fajama'na lahu makasim kuring tandang ngarangkum mulai nulis nyen hiji anggitan teu kudu gede-gede hadzal ijaz kitab nu leutik tapi patri leutik tapi eusi leutik tapi mundel cek bahasa wetan mah aya saeutik catur loba bukur eta nu mantep mah urang datang ngariung hadiah kulhu tilu palak dinas amin amin robana bu berkatna teu kabawa ku mobil eta ngaranna saeutik catur loba bukur ijaz ngaranna dibandingkeun jeung loba catur eueuh bukur ieu mah pagawean tukang pidato. Oh, hambalaya kakaler ka kidul pajar loba berkatna. Ngaler ngidul dianggap punyana pohara ieu pasti berkatna. Masyaallah barang balik teh berkat age cau emas laletik teh. Cau emas anu lamun dibawa ka mobil teh lamun ngagejlug parotong. Deres lamun loba mangan sasisir doang. Aju panitia pohoan sasalamana di sial jasa. Aduh, makanya dilambatkan di gerung-gerung mobil ge. Maksudnya ieu panitia can ingetin kan bae. Sial orang panitia KHS-an nu aslina. Masyaallah hanya berangkat bae. Nah iyalah loba catur eueuh bukur. Teu beres ya Kosti. Tah, ieu ijaz. Jadi saeutik catur loba bukur. Atawa aya deui cek urang Garut mah saeutik bacot gede congcot. Eta nu hebat. Jadi congcot nu gede jeung loba. Bacotna saeutik. Aya tukang pidato bacot ambalaya. Congcot eueuh. Loba bacot congcot. Teu beres sakos kitu. Ieu mah pajama'na lahu hadzal ijaz. Sim kuring tandang tina pamenta para murid nyieun hiji kitab nu leutik tapi patri
netepan karena sesuai jeung kahayang nyaritakeun tentang khawas-khawas tentang hamba-hamba Allah anu dipilih jadi tetengger agama anu mun nanya kanyana moal saliru jeung hampangeun nanya kanyana mah sebab celok aya ujol-ojol urang nanya ka kiai embung lah kunaon sok ojol jeung naon aing aya nanya dijawab minta jeruk eta teh berat aing mah kos kitu teh sakalina aing silaturahmi kanyana dibere proposal keur nyieun majelis teu ngap aing nganyana geus lah moal hayang aing tah eta berat tah kos kitu teh kerda Allah mah berat gol silaturahmi yuk ka mana ka kiai anu sia bae lah kunaon emang tah aing moal wakalana emang kunaon kan guru sia guru mah guru bae lanan kayak geus majelis aing ge teu ka ditu ge dikiriman geunyana komomun ka ditu asan aing disandra bisa teh berat kos kitu teh ngaranna teu karena Allah tapi lamun guru karena Allah mah daek murid urang jarak ke mana ayo beun aya kendaraan mobil aing aya nang bensinan ku sia oh datang dari itu kiai emang kerjaan majelis soalnya mau ngomong atau tama urusan mama tama siapa nggak siapa baik nanti kuliah de mil ulah mama ge sugih kene ulah emang kunaon gitu atuh beren aletik cing sarwana pilihan mangsa anak buah Habib geus kieu kabeh ya beres hampang kali Allah ih atuh nyeun majlis mama nyeun besadatan sia mau ulah sok kabeung derata hayu bae sia keur nyeun pondok sia bae ka ditu mama tuh urang pada ngadoa kan ngeunaheun ka hate mah lain kieu sia di itu kerjaan pondok semen bawa ka dia bagi dua aduh sial jasa ieu aduh guru aing jadi preman kok ya ieu mah kitab sesuai jeung maksud sesuai jeung tujuan murid yakni dek jaritakeun tetengger agama kuburan mun eueuh tetenggeran rak hese zarahna samping mun eueuh merekan hose pajar BHS kabeh horenganan gajah depak iya ya merekan kabeh ge nah ieu ge wali tedek dimerekan nukos kumaha si wali nukos kumaha si ulama nukamari geus disentil-sentil jai ulama mah anu sieun ka Allah innama yakhshallaha min ibadihi ulama mah anu sieun ka Allah sebab nu mantak sieun warasatul anbiya cenah itu aya ulama tapi teu sieun maling korupsi lain ulama eta aya ilmuwan sanajan loba ilmuwan teh sieun ka Allah lain ulama bajingan teu kos kitu urang kira-kira banta kos kitu cak kiai nu ngadengeun teh sok lu kajeun sok ge saya ulah ngaji atuh hayang keukeuh hayang cicing di dinya mah ieu teh gedek diseuseuh ku Tuan Syekh Kos Imam Ghazali nyeuseuk jelema supaya ulah aya adiguna ulah aya luhur kumuluhur ulah aya gede hulu sebab gede hulu mah hesena ngan kopeahna batur mah rata-rata nomor 4 5 6 7 nya nomor 15 atuh panteh mah kudu mesen iya ulah gede hulu seseh ku Imam Ghazali supaya orang rumasa jasa oh hirup teh eueuh nanaonna turunan itu bisa dijadikan andalan jaga di akhirat ilmu itu bisa dijadikan andalan jaga di akhirat harta itu bisa dijadikan andalan jaga di akhirat horenganan jag-jag awak itu bisa diandalkan jaga di akhirat kumuluhur agung adiguna komo jadi cilaka jaga di akhirat anu bisa dijadikan andalan orang ma'rifatullah wa rasuluh yen Allah dedehen insyaallah kan Yimah kitab fikih cikuan supaya liyakuna lahu wali ghairihi wafian syafian
ngajadikeun supaya ngajadikeun waras obat kawarasan hate bagi santri nuhunkeun oge kasalian santri nu nyuhunkeun nu jelas nama nu ngabutuhkeun we kana silulup aya nganyahokeun ahli-ahli Allah urang renang silulup ka jero aya nganyahokeun khawas-khawas urang coba hayangnya belah dieuna yang nyaho belah dituna urang mulaian ente ujug-ujug jadi pemain bola kabeh ge penonton heula geus nonton aju nyieun heula bobolaan tina plastik belah dituna meuli ti plastik belah dituna meuli belah dituna jadi pemain beneran sarua ka Allah ge nonton kiai heula nu khawas geus nonton coba-coba urang di imah khawasat kege pemajikan ge ka urang senyum kakak lain deui para omong sia henteu kakak rada bageur ku arina lamun hayang nanaon tilok suntak-suntak salat kadeleuna awal waktu bae deui Kak nyen pondok bae Kak sia ulah sok aju nindiran lain aing keur hohoasan ieu ngaji di Cilongok ieu ieu hohoasan sugan bae aing jadi hoas beneran heuh Kak kula ge resep biasa ieu ka kakak ku ari geus jadi hoas mah pan moal daek nyekel duit Kakak pasti dipasahkeun ka kula pasti sia mah kitu bae sih aing kakarake hohoasan ke teh jadi deui kade teh kongkorong sia jual tungtungna balik tali bae antak ngajina bareng atuh jeung sia kade itu bae urang jadi hoas kabehan engke kongkorong sia ka aingkeun duit aing dikasihakeun jadi kan urang aing geus pada jadi hoas mah naon kakak bae heula Kak ada lain deui lagi resep di kakak ku ari bageur teu sasarina lain deui kayak arasana ku pamajikan ge lain deui 180 derajat lamun deuk ka Allah beda pamajikan ge moal ngaganggu lamun urang bebeneran mah moal ikadeuleu sikap salaki teh beuh sorban nempel bae insyaallah tasbih di leungeun bae masyaallah susur lain hiji 3 gitu sajadah hujana dibawa bae pamajikan di ngomongna naon palingnya nyana konsul kudu dibawa ka mana ieu ka haji jadi lain deui ku ari ieu barang ngaji khawas masyaallah nandak kula lalawar ngaji kitab ieu hikam ihya kitab sirrul asrar lain deui sebab ieu mah ngalihkeun perasaan urang cicing di dunia supaya ulah asa cicing di dunia tapi supaya asa cicing di jero kuburan eta kan hese takos kitu teh hese takos kitu ku Tuan Abdul Qadir urang teh anggap diri urang ahli neraka coba eta anggap diri orang ahli neraka cak Tuhan Syekh lamun sia nganggap ka diri sorangan ahli surga sia seserian sia bakal berhela-hela ngeuneunahan sia tapi anggap diri sia ahli neraka deuk kumaha coba sia eta teh ngalihkeun perasaan bahwa urang teh ahli neraka masyaallah ayo tebus lamun sia kuari nganggap diri sia ahli neraka tebus ku sia mana nu bisa pakai nebus supaya dijahit diangkat di neraka ayo ilmu mana nu bisa nebus harta mana nu bisa nebus tebus ku sia anggap diri sia keur hojai di neraka Masya Allah urang ulah ngabayangkeun di neraka jahanam kakarak urang ngabayangkeun di sidang diponis 15 tahun Saudara Haji Pendi yang terhormat dengan
pasal-pasal yang telah dibahas, ternyata saudara Bapak Haji Pendi mempunyai kesalahan 3. Dari satu kesalahan 5 tahun, 3 kali 5, 15 tahun. Dinyatakan yang bernama saudara Haji Pendi akan dipenjara selama 15 tahun. Pok, pok, pok. Cerik ya, Pak. Itu lain cerik mah. Cepot mah. Tuh kan, diponis 15 tahun mulai. Nah, ayat tanah abah nu beladi tuayana supaya ngurangan tahun abah jual. Nah, ayat tetangga boga kebo jual. Tambah gitu amat. Paling habek. Aduh, nambahan urusan. Kabeh nu bisa dijual. Jangan jahit. Minimal ngurangan di dunia seperti itu. Sabaraha nu boga kasus dijualan jang keluar di penjara. Anggap diri orang di neraka jahanam, tebus orang. Salat diperbaiki kurang, puasa orang, tahajud orang. Boga dunia kurang pakai nebus sedekah. Kurang tebusan sebab orang anggap diri orang ahli neraka. Orang numantak tidak sedekah, orang anggap diri orang selamat. Orang numantak tidak salat, nganggap diri orang di akhirat bermasalah. Numantak orang tidak puasa, nganggap diri orang selamat, cilaka di akhirat. Numantak tidak korupsi pemerintah, tidak maksiat pemerintah, boga anggapan dirinya di akhirat selamat. Cilaka siapa? Anggap diri maneh ahli neraka. Tah dek dikitukeun ku Tuhan sedikit tapi nu anta kieu mah geus lah. Bangsa jelema nu teu mondok mah teu kudu ngaji ieu teu kudu. Teu kudu geus. Teu kudu baca kula teu kudu balik geus. Balik geus teu kudu. Ieu mah jang nu marondok. Nu mondokna nu geus lila mondokna tapi teu bisa-bisa. Ieu mah bangsa jang Habib ngalantur. Tah simkuring adana ieu kitab leutik nu sesuai jeung pamaksudan pamondok yakni santri. Abdi ngadamel teh maksudna mah supaya jadi kawarasan hate we, jadi obat hate ka anjeunna nu nyuhunkeun oge kalian liana termasuk urang ayeuna. Kusim kuring di ngaranan ieu kitab tawasam itu sirrul asrar fi ma yahtaju ilaihi al-abrar. Beuh ngaranna ge serem jasa. Rahasia di jero pirang-pirang rahasia. Riane rahasia bagi segala rahasia. Hakikat maksudna mah. Jadi ieu teh dicaritakeun hakikat dina permasalahan anu dibutuhkeun ku jelema-jelema anu abrar. Masyaallah. Lianna dzakarna fihim ma yutlabu ghaliban bis syariat wa tariqat wal hakikat. Kena kaula nutur di jero kitab ieu masalah-masalah anu disupri galibna dina syariat, tarekat jeung hakikat bakal dibahas. Wa ja'alahu mustamilan ala kusim kuring dijadikeun ieu kitab teh ngarangkum hiji muqaddamah bakalna 24 pasal 24 pasal. Ieu teh disesuaikeun we nu mantak 24 pasal disesuaikeun jeung huruf bilangan huruf kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mun dihitung aya 24. Nanta kukula dijieunkeun 24 pasal. Jeung nu mantak dijadikeun 24 ieu teh dihitung sabing bilangan jam beurang jeung penting 24 jam. Urang mimitian amal muqaddamatu wallahu a'lam.